Padahal karek jam 10 tapi nemalan jika hudang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga maksakeun. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirig ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah. Saja husu nuturkeun galur ti Rasul mincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormatkeun simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Camat Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun bapak ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka doktor nahabet ka doktor jawabanana hayang cager. Jadi jalma teh puguh kana kahayang. Jelema gering hayang cager, jelema dagang hayang untung, nu tani sok hayang hasil. Ta ieu judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon nya cek bibir mah hayang ilmu ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ieu nu hadir harayang ilmu da sebenerna mah ibu teh geus ilmuwan. Ibu ai ngomongkeun batur dosa geus apaleun ai pepe dengkreng popolotot ka salaki dosa geus nyahoeun panas ku milik batur dosa ngewa cuak ka batur dosa mukakeun aib jeung kagorengan batur dosa nyieun kariweuhan jeung kakacauan eta teh dosa ngewa ka sasama hirup dosa atunaha geus nyaho teu eureun-eureun. Ku sakitu ge bisa disimpulkeun teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara migawe ilmu. Teu saban-saban jelema cicing dina agama cantang tu apal cara migawe dina agama. Mana bukti loba jelema atas nama agama tapi kadawereng jeung pasea wae agama nu mana nu nita pasea dina hirupna. Weh. Matak tong sagala nuding kana agama ai gurger mah tuding we ego sorangan. Da agama mah fungsina ge kudu geus bisa ngaleungitkeun ego. Ari ilmu naon atuh ilmu? Al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah kanyataan mah urang baroga ilmu tapi hirup parwek wae. Kabeh ge arapal bab tahajud ngan da ditoong tina kijep kieu mah kijep bareuki hees atuh. Kabeh ge arapal bab infak jeung sedekah tapi geuning fakir miskin diarantep. Kabeh ge apal ibu ka salaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik jeuning jeding. Tah aya nu leuwih paur kabeh ge nyaho jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil teh kabeh ge apal yen dalil nyarek pasea tapi noho poe ayeuna teu saeutik ustad ge der parasea. Tah keuna ceramah teh kana hate. Matak deuk jadi ilmu cahaya kumaha atuh eueuh tuturkeuneun batur. Matak cek ilmu kolot hirup mah ulah poho kana purwadaksi artina poho kana cita-cita mimiti. Loba jelema bodoh arinit masantren caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon ngaledek jelema bodoh atuh deuk ngaledek mah teu kudu lalaje teu kudu baroga ilmu. Loba rakyat harayang jadi pejabat melaan nyaralon nepi ka ngolo suara rakyat tapi naha geus jadi pejabat poho ka rakyat heuh nu kitu teh poho kana purwadaksi.
Loba jelema anu miskin usaha harayang beunghar tapi naha geus beunghar poho kanu miskin nya poho kanu purwadaksi nu ngaran hirup matak jelema ku ilmu teh sangkan teu poho kana purwadaksi cicing dina hirup alam kasadaran sing sadar jelema beunghar bakal syukur ku beungharna jadi bager jelema miskin sadar kana kamiskinanana bakal sabar nu miskin sabar nu beunghar bager panduanana jadi ibadah nu paling paur mah nu miskin panasan nya miskin nyari riweuh karek batur meuli kongkorong ge manehna kapanasan sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu da bejana kongkorong tina lajada ladang COD nu barang meuli tina online gitu. Jelema beunghar da bakal bager matak didinya fungsina al ilmu nur saha atuh jelema nu bakal kacahayaan ku ilmu jawabanna ngan hiji qalbun salimun iwal ti jelema nu hate bersih lamun jelema hate bersih boga harta bakal bager lamun jelema kotor hate boga harta beuki luhur harta beuki adigung sombong boga kongkorong lempang dongko hayang kadeuleu batur malahan mah gulang teh nepi ka dieu tah nepi kana suku malahan dek nyamper pengajian teh gigibrig hayu urang pangaosan harta cicing di jelema nu kotor hate tak kitu balukarna tapi lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana bakal loba yatim nu katulung miskin nu kabela jompo dipangomiankeun imahna tah eta fungsi beunghar nu sabenerna matak jelema beunghar tapi teu kitu-kitu acan tong waka nyebut beunghar well tuh jelema boga ilmu lamun jelema boga ilmu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawado ai tawado teh boro-boro mah kolot budak leutik bakal dihargaan da bapak teh kudu era kudu ngaran budak leutik teu maca Quran budak leutik teh apal hadis budak leutik tara maca kitab budak leutik tara salat budak leutik tara pangaosan tapi budak leutik pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu nu geus jalebrog kieu padahal Quran dibuka hadis diaji ka masjid lekat salat ge osok tapi kadang-kadang mah boro-boro pasea jeung tatangga boro-boro teu akur jeung dulur ibu amek ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah da hese cager padahal budak mah teu apal Quran teu apal hadis teu apal sholawat teu apal nabi tara salat acan tapi palebah pasea 5 menit pakaleng-kaleng aya naon di eta budak yuladu alal fitrah aya kesucian dina jiwana matak nu mahal lain ilmuna nu mahal lain jabatanana tah nu mahal mah eusi hate nu sabenerna bener ya matak era apa matak ilmu teh ceuk Umar bin Khattab bakal cicing dina 4 rupa kahiji ilmu cicing dina jasad tempatna dina sirah hijil tina bibir eta mah beja di beja-beja beja ti guru di bejakeun deui pan kapigawe mah acan matak lamun ilmu karek samet apal ka ditu nanti jadi babadug asa aing pang akangna asa aing pang alusna nah karek samet ilmu samet sirah jeung samet bibir kudu era da can kapigawe sebenarnya ilmu aya nerangkeun sodako mah bisa popolotot sodako tapi pan manehna ge pedit keneh bener pak tahajud toong ngomong tahajud di imana teh ngadon hees teh jadi ari karek apal mah dina sirah tuluy bijil tina bibir eta mah beja di beja-beja beja ti guruna dibejakeun ku dirina kapigawe mah acan matak nu ngaran ilmu teh karek samet jasa nu kadua ilmu kudu cicing dina hate lamun jelema ilmu geus cicing dina hate beuki luhur ilmu da beuki era atuh nama ke jeung era teu kapigawe ilmu teh pak make tiung alus baju alus kudu era ai baju denai ai tiung denai ai sedekah rajaban 5.000 pan teh teu gableg ka era teh tiung saragam baju saragam ai teu osok pasea berarti tiung saragam baju saragam hate mah teu saragam bagi kasiniran balik we ka itu tah nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung bajuna tah eusi hatena lamun umat Islam geus saragam eusi hatena yatim moal aya nu musafir miskin moal aya nu sangsara jompo moal aya nu teu dahar naha saragam apal dalil sedekah saragam apal dalil zakat bari jeung gebrokna tuh kakara Islam teh jadi rahmatan lil alamin nu sabenerna wow dua tah ilmu kudu cicing dina hate lamun ilmu cicing dina hate era Pak. Asli era malahan disebut ku batur ustad teh era dah sok sieun teu kailmuan jeung sok sieun teu akur jeung kangjeng nabi pan ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi
mata lamun aya ustad sik-sik melik goreng hate ajigan nu kitu mah karek sesebutan jadi ustad. Da ustad mah warasatul anbiya, pawaris nabi. Aya nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Gerasok ngacung ustad nu mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di Ciamis Kuningan, lamun mah di Kuningan aya nu bareuh sampeanna lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. Alus awak pengajian hate suudon gitu. Ai punya urang bareres isi hate teh. Lamun ieu cek ibu jam tangan kuring dipenta ku ibu moal dibikeun, ibu teh lalajo kuring, apal kagorengan kuringan ibu aya nu poho teu nyaho kana kagorengan diri sorangan. Mun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal. Ari sesama jelema pedit mah tong sok silih omongkeun. Nya batur teh urang teh batur matak hirup tong sok ngukur kagorengan batur teu leumah tah kana kagorengan diri toong ku ilmu geuning urang teh saha karek disebut di luhur aya pejabat tong lalegeg teuing jadi pejabat tanpa rakyat menarik mimpin cucunguk eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat mah teu butuh janji, rakyat mah teu butuh bukti, rakyat mah teu butuh waos corosos, nu penting mah aya buktos ulah sagala demi rakyat ngawaradul wungkul hilup. Caritana mensejahterakan rakyat, nu puguh mah bebengok sia nu sejahtera. Manehna mah batuk saeutik kepan kasih ngapur berobat lagi Bapak olo-olo, coba rakyat gablek BPJS ge loba ditolak ke rumah sakit paribasa eueuh ruangan nya ka mana ruangan abong nu sangsara nu datangna tuh. Jadi orang disebut pejabat teh ku rakyat, rakyat mah moal disebut pejabat, mata hirup gede kudunya anu leutik, da moal gede tanpa aya anu leutik. Jelema beunghar ge kudunya kanu miskin, da moal bisa disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Bari si miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot pangheulana nguburkeun si miskin, aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar tuluy pedit ka si miskin, cing kali-kali mah nu miskin teh dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung naon alasan urang kudu goreng jeung batur, naon alasanna? Kada batur maju usahana urang teu tuluy amek eta mah panas ngaranna. Kada batur ekonomina naik, gedongna sigrong, mobilna mewah, tuluy urang jelema sangsara, tuluy sedil, eta mah sirik. Jelema nu panas, jelema sirik keur ngukut neraka di alam dunya. Batur nyeun gedong pan nyeri hulu harita keneh. Batur meuli sawah muntaber. Batur nyeun pila ka rumah sakit atuh batur meuli mobil da modar harita keneh atuh. Matak jelema nu sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah ngukut neraka na awak sorangan. Bener ya, bebaskeun hate teh geura sok bebaskeun. Da tungtung dunya mah aya tungtungna moal langgeng abadi salalawasna, nyarane kana harta aya beakna, nyarane kana jabatan aya eureuna, nana gerhana nyarane kana piral, hampura piral ge aya redupna. Matak ibu ge nyarane ka salaki, salaki aya maotna, deuk nyarane mah dipaksa ku Allah, kudu ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna. Ya, nyarane kana harta, karek dicokot ku batur 1000 ge kuat popolotot. Nyarane ka salaki, salaki maot kuat ulah dikubur. Tapi kana nalika maot teh jebleh di luhur kuburan Bapak, ari abdi bade jeung saha, mending hade ngiring we dikubur jeung Bapak, eta teh awewe buraong teh. Lamun teh mah hareupeun kuring ngomong kitu, ai ku Pak Kades mah ngadon diusapan, geulis istighfar. Ulah kitu. Papagah kitu mah moal didenge. Coba kuring. Bapak abdi teh rek milu we ka jero kubur hayang dikubur dijejak ku aing bobokongna jordek milu mah ganeng ka ditu. Geblus ka jero kubur ruang ku sararea bade moal teu roroesan deui atuh. Tungguan geus natus eta nu rek milu ka salaki eta geus natus buuk dibeureman deui, huntu dibehelan deui, rok paronok deui, beger datang deui, begerna ge kalah kaleuwih gelo tibatan parawan. Eta nu rek milu matak manusia mah hampura tempatna wadul. Bener. Tuh ku ilmu jelema jadi caang matak nu ngaran ilmu ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang anu anggang nu deukeut geura deuketan nu deuheus geura caketan cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana tong jauh-jauh teuing ka Mesir ilmu
Bapak geuleuh ka Firaun, sedil ka Firaun, geuleuh. Firaun nu mana? Nu di Mesir. Wawuh henteu tatangga lain. Tah kudu geuleuh mah kana sifat Firaun nu ayana awak bapak. Apaan Firaun teh sombong, osok sarombong. Geuning eta keur jadi bikangna Firaun. Jauh-jauh teuing ngomongkeun Firaun di Mesir, wawuh henteu tatangga lain geus sok pikir. Tah Firaun mah sakapeung ayana awak urang, heuh kasombongan. Beres di masjid asa aing pang masjidna, beres salat asa aing pang salatna, daek dikir asa aing pang dikirna. Naon beda jeung kasombongan bebengok si itu. Geuna ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah. Meureun ngarti. Tuh. Geuleuh kasih korun, geuleuh, nah mah gejeung geuleuh, jelema pedit salam dunya. Nah eueuh kitu di dieu jelema pedit. Geuning eta geuleuh kasih korun aya sifat aya di urang, matak ulah geuleuh kasih korun itu, si korun itu mah geus maot, geus di alam kubur, geus disiksa. Tah nu kudu geuleuh mah sifat Firaun nu ayana awak urang, osok ibu pedit. Geuning eta kapang ih korun teh geuning ayana teh di urang. Heeh. Lol Abu Jahal, geuleuh ka Abu Jahal, kuburan Abu Jahal di Baledogan di Mekah. Lebih ke gunung eta batu dina kuburan Abu Jahal, nembongkeun hinana Abu Jahal. Teu sadar urang oge sok sakapeung masuk jadi Abu Jahal. Ai Abu Jahal teh kalakuanana geuleuh, rujit, cua, ngewa. Osok ibu geuleuh ka batur, osok rujit ka batur, osok cua ka batur. Geuning eta dilegleg Abu Jahal. Jauh-jauh teuing ngomongkeun Abu Jahal nu di ditu. Hah, digana ku ceramah kieu kejebrod kabeh hate paduli teuing. Abu Lahab, pan Abu Lahab tuh tukang ngadu domba, tukang ngomporan batur. Tapi katabat yada Abi Lahabi watab ma agna anhu maluhu wa makasabtu. Ditempokeun dina Quran ge Abu Lahab teh atuh lamun eta ayat keur Abu Lahab, hampura da urang ge sakapeung sok jadi Abu Lahab. Abu Lahab teh sok ngadu domba batur, pan urang ge batur sok pasea teh lantaran urang heuleuh Abu Jahal teh hirup keneh gini. Matak bener cek ilmu kolot ulah jauh di jugjug anggang di teang koreh kanu deket bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana lamun aya bahasa aya saha jeung ti mana ieu teh nu hadir teh KBG palsu asli ieu teh nu hadir teh da palsu urang kuningan garulis make make up make blush on lipstick ongkoh aya kuring kabita demi Allah teu kunaon kuring teu kabita hampura PDKM da ieu mah di lalajuan palsu. Dan aslina mah lain ieu wajar dek pengajian bebersih, wajar dek pengajian di bedak, wajar dek pengajian di lipstik. Coba di imah wayah kieu ngacai geus 2 kali. Daster merengkel, kameja ngalek-lek soek dikeukepan bau kelek ta eta aslina mah da. Matak panon ieu mah geus moal katipu ku hirup palsu, moal. Pak Kades asli palsu. Kalebah mana palsuna? Pak Kades boga jabatan hareupeun warga bawa karena hati nu sebenarnya pan keur mikiran koperasi merah putih ayeuna can MBG sieun anu karacunan geus jangar can disaatkeun pan anggaran ka pamarentah geus jangar can nu beunghar meunang BLT teu mulangkeun lieur Pak tuh bener ya nana gerhana asli palsu nya ustadi dia mah meureun asli ngan kuring mah palsu keneh. Kalau mana kuring pasuna ai ceramah mah jigan heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu karek ngadenge ceramah kuring can lalajo bageurna kuring matak lamun ibu hayang apal aslina PDKM ngaharelos sae Kang ceramah teh kedah kitu yen urang teh kudu nya ka fakir miskin di dieu teh seueur fakir miskin punten we amplop teh moal dibikeun kumaha cek kuring naha deuk ngagugu salira pan cek salira kudunya ka fakir miskin tak anggaran teh eueuh urang pake we anggaran keur mayar salira urang pake keur ka fakir miskin kumaha cek kuring lain tata di nelepon atuh hanas datang teh palsu matak dunya mah disebut ge pupulasa bener ibu atuh saha aslina dan nu beunghar ge sakapeung mah para rasu imah hiji hayang 2 sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 PPKB kabangkeun melaan kapalsuan nepi ka jangar sirah imah 2 mobil 2 toong geus sirah ngebul tiap bulan setoran wungkul cing atuh jaradi nu asli jelema teh saha nu asli innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah ieu pengajian nah jeung Allah demi Allah teu percaya nah ieu pengajian jeung Allah teu percaya isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jemaah ribuan jiga ayeuna geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok
nana gerhana najeng Allah ceramana ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal dua kali suudona geus teu baraleg mending baralik atuh hate kalalotor gitu. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi tujuanana adalah duit ternyata hate teh ngiblat kana duit lain ka Allah. Mata kuring teu hararayang meugi jeung duit sagala atuh kumaha lamun ngulum ceramah teu dibayar bae ridho asal umum we son tong dibayar tuangan tong dibayar background tong dibayar tuh qasidah tong dibayar urang teu dibayar ridho lillahi taala ieu mah son dibayar urang henteu ieu teh negara Indonesia boga falsafah Pancasila tempo sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi abdi mah lain menta dibayar menta adil. Jadi mana nujung Allah teh mana hayang panggih ieu teh kuring mata kikieuan teh hayang panggih make baju ge kieu we urang da can panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah atuh panggih jeung jelema beunghar panyata jeung Allah aya teh jeung pedit Bapak panggih jeung jelema sangsara panyata jeung Allah pek teh jeung panasan panggih jeung jelema anu sok pangaosan panyata jeung Allah pek teh pangaosanna teh kitu we gonta-ganti baju Senen bodas-bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo borom kabeh Kamis ungu kabeh nepi ka Sabtu gonta-ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben mulian baju ternyata pengajianna teh jeung baju geuning mata kuring teh hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah sing sumpah ari di bibir jiga nu nya subhanallah ari hate kotor dikarukut atuh bibir jeung hate teh geus pajauh atuh dina bibir subhanallah maha suci Gusti Allah nah ari hate nepi ka sirik pidik jahil kan ya geuleuh istren panas teh durpak rurumpak teu kaupan cegukan pundungan di mana subhanallahna karek samet bibirna can katempo eusi hate nu sabenerna. Lamun bener cek bibir ibu subhanallah hate teh kudu dikotekak jeung dikore bisi aya geuleuh ka batur kudu dedeh bisi aya cua kudu cinta bisi benci robah ulah benci tong sok nyaci ta eta subhanallah ieu mah subhanallah batur nyeun gedong nyeri huelu atuh ari ongkoh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi sifat asa kapuji wae atuh alhamdulillah teh karek samet biwir geuning hate mah eta teh cocok matak ilmu teh tong popoloto teuing ka batur ku awak sorangan ge ilmu teh geus ditolak bener ibu nah kunaon urang dinya ungek-ungekan ngarti eta kumaha bisi tunuh maksudna alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Gusti lamun sadaya puji kagungan Allah berarti urang mah tong hayang dipuji da eueuh pujieun tong hayang dihargaan da eueuh hargaeun tong hayang dihormat da urang mah eueuh hormateun eueuh da puji mah kabeh nu Allah ieu mah ari dina bibir alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah deuk tahajud wae nyieun status OTW tahajud bubar tahajud heuai we batur mah gawe ka pasar ka pasir ieu mah heuai da hayang aya nu nanya lol jelema kunaon jiga nu tunu tahajud aral anjir nyengeurepan jelema gelo kitu mana alhamdulillah teh Pak hartos ieu teh lol zakat geuning sedekah kudu we dipoto jepret foto bere judul santunan anak yatim ari nu dibikeun 50.000 ai beungeut batur di bibirang saumur-umur asal lieur mere leungeun katuhu nu kenca ulah apal nya leungit alhamdulillah geuning teu kapigawe eta alhamdulillah teh komo nu kadua alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah naon perkara nu dijieun ku Allah pek puji deueuh hinaeun nu dijieun ku Allah mah teu aya teh aya hinaeun kabeh ge pujieun lamun jelema geus bisa muji kana sabangsani nu diciptakeun ku Allah bakal nyokot ilmu tina perkara eta sanajan katempo hina anjing gersok anjing puji da Allah nyiptakeun anjing lain keur di posbrit lain keur di baledog lain puji ku urang palebah mana mujina teuleum kana sakadang anjing lamun anjing ngalamot kana wadah atawa sarung kumah ku 7 kali make taneuh tah cokot ku urang elmuna palebah mana elmuna sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana kanyerian batur lain noel mikir anjing najis anjing bisa dikumah ke 7 kali make taneuh kitabna kitabul gumarom jilidna jilid kahiji babna bab toharoh
Coba lamun bapak geus nganyerikeun hate batur. Saya laut nu sakitu legana, seuseuh ka nyeri batur, hampura nepi kiamat anger keneh ngarasa nyerina. Tuh, geuning anu sanget teh sungut lain jurig jarian. Bener ya? Sok bubar teh eta tuh jaga-jaga nu kieu eta. Lain balik pengajian teh habene bibir teh ngomongkeun batur wae geuleuh. Geus apal tatangga teh boga kalakuan goreng tong diomongkeun. Dan nu kalakuan goreng lagi batur, ieu mah batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, atuh batur nu boga dosa ku salah, urang boga dosa ku gibah. Heuh garelo duanana. Geus pikir. Bener Bu? Anjing. Bagong geus pikir bagong. Pan umat Islam tara ngadahar daging bagong, tara, naha haram cek agama. Keur naon pikiran daging bagong, daging domba ge loba. Ngan heueuh daging bagong diharamkeun tapi sifat bagong ayana awak nyuluduk. Kajeun ceuk salaki mah mun bisa mah ulah senam komposisi jalan bari merecet-cet. Bujal kaciri bujur monoyot kumaha jawabanana nah da geus alus awak mah keur sia keneh nyuluduk we si eta mah. Ari kana daging bagong ngaharamkeun memang haram teu meunang di daharna ngan kade sifat bagong sok ayana awak urang nyuluduk we. Aduh. Nya cek kuring ya lamun dibaca ku sagala puji kagungan Allah mah kabeh ge ilmu. Bener? Lalajo hayam birage. Bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna eueur aduk atuh tulangna kan ieu kaum sebelah. Da kabeh ge manfaat coba bapak jeung ibu ngagunuk enjing-enjing ngenog karunan jual kos nu rada gelo kabehana. Tikotok hayam sakarung 15.000 coba tikotok ibu jeung bapak enjing bareng karungan grasok jual eueuh hargaan matak manusia tanpa Allah saha bener sagelis-gelisna ibu hampura ku teri ge eleh teri bangke 40.000 sakilo coba di dinu panggelisna maot teuneun di pasar digemuk pasarna gitu eueuh harga geuning awak teh Pak. Ku sabab manusia eueuh harga naon rek dipika legeg naon rek dipika sombong naon da geus maot mah gedong sigrong ngadon cicing sawah lega ngadon cicing mobil mewah ngadon cicing pamajikan geulis ganti deui salaki bapa nu maotna gedong anu sigrong mobil anu mewah pan cicing di ditu jeung maru aduh ripuh Pak. Bener batak mun bisa mah nu geus kolot mah ulah beger jeung budak ngora bisi beak harta. Jadi aya bapak-bapak umur 50 dipika bogoh ke budak parawan umur 20 bangga hareupeun batur alus antungwan engke ditungtung. Ayeuna mah ayeuna keur umur 60 tahun menangkeun 20 tahun pada mujinya bener euy aki-aki kuat menangkeun parawan keneh. Ayeuna tangke bapak naik ka 80 leumpang geus make iteuk itu mah jag-jag 40. Palebah dibawa ka ulama teh moal boro-boro tuturkeun aki-aki leumpang teh kodo moyo teuing. Hah nyeri Pak. Sedangkan bapak teh kukumpul harta gedong sigrong mobil mewah sawah lega maot teh cerik ngantungguan 2 poe lain cerik derek-deg kawin deui bapak nu kukumpulna bapak nu ngeurit motorna bapak nu ngeurit mobilna nu ngajedog di kamar maru bapak moal teu ngajung jurigan tuh cek kuring oge Pak aduh gerasok pikir leuweung ditungguan ku bagong aya bagong ngarusak leuweung eueuh leuweung ditungguan ku oray aya oray ngarusak leuweung eueuh leuweung ditungguan ku monyet aya monyet ngarusak leuweung eueuh oray di ala monyet di ala bagong di ala tungguan ku manusia paingan Sumatera banjir paingan Aceh banjir paingan gempa di mana-mana paingan musibah terjadi nah aku bagong nah aku muning nah aku monyet lain ku gebengok manusia ngan manusia nu mana karek beungeut manusia ari hate bagong matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung bagong nyuluduk we hirup teh teuing sidik rakyat ngap-ngapan leuweung dibareakeun riweuh teh tak urang teh hayang pangih jeung manusia ya teh matak ngahajak kikian teh can pangih ya teh gerasa mun bapak manusia kuring manusia karek beungeutna ku Allah teh diciptakeun teh urang teh jadi manusia sampurna batan sato heuh karek beungeut manusia ari hate lamun bener urang manusia tembongkeun sifat manusia ari sifat manusia hamba Allah ari hamba Allah teh ngahambakeun diri ka Gusti
Lamun ngahambakeun diri ka Gusti Allah hampura niron sifat Allah, ngagugu ka hayang Allah, narima keputusan Allah, tak eta disebut hamba Allah. Ieu mah nu ditiron lain sifat Allah atuh da. Goluhan, rujitan, cuaan, ngewaan, panas baranan sifat saha eta? Da lain sifat Allah. Kira sepikir. Sombong sifat iblis ban. Pedit sifat si Korun ban. Sok ngadu domba sifat Abu Lahab ban. Har. Jadi mana tuh hamba Allah? Aya hamba Allah. Lamun hamba Allah urang manusia tembongkeun sifat kamanusaan. Sifat kudu niron sifat Allah, kahayang Allah, kaputusan ge nampak karena kaputusan Gusti. Nah nagerhana ku Allah dijadikeun takdirna kudu jadi penceramah, kajeun bajuna kieu jadi. Ayeuna Pak Kades diudeng digamis, da moal aya nu ngulem. Malan Pak Kades lamun diudeng jeung disarung, moal aya nu ngulem, ibu kumaha ceuk warga, aduh Pak Kades anyar tobat. Berarti takdir lain ayeuna baju. Ari ku Allah ditakdirkeun kuring kudu jadi penceramah mah teu burung ka Kuningan, teu burung isu ka Tasik, teu burung ka Ciamis, teu burung sa Jawa Barat ka Kuriling. Takdirna matak 1000 jelema ngahalangan ulah jadi, lamun ceuk takdir Allah kudu jadi, nu 1000 ngadeun nyeri hate jeung gering pikir. Matak hirup mah tong ngahalangan takdir baturkeun we engke ge aya eureuna. Bener Pak? Narima keputusan Allah. Ibu bobogohan nya nu kasep bari beunghar aya jadi jeung petot hakam. Lumayan petot-petot ge jelema lain marmot. Kunaon Allah bet mere nu petot? Allah maha uninga kana kaayaan hate ibu. Cantang tu siap, ibu dibere kasep jeung beunghar, hiji galak timuru, 2 WA bakal dipariksa, telat balik bakal dicarekan. Naha sieun dicokot batur da kasep beunghar, coba jeung nu petot, deuk balikeun teu kajeun. Kuat eueuh ka hariwang wayah kieu pangaosan keneh salaki mah ngek-ngek gitu. Kuat eueuh ka hariwang, coba lamun salaki kasep moal juga yang balik. Naha sieun ngampihan awewe sejen. Atuh naha nu petot ibu eueuh ka sieun, kumaha lamun ngampihan awewe sejen? Kumaha ceuk ibu teu hareup mararawal teuing. Naha petot jeung aing geus bosan. Aya hikmah di balik eta, matak jelema nu alus teh nu pinter neangan hikmahna. Jadi ibu teh kudu pinter lalaju hikmah, dihina nyeri hate, dipitnah nyeri hate. Lamun masih kena dihina nyeri hate, atuh hengker hirup. Berarti ibu can lalajo alam akhirat. Da ceuk akhirat mah lamun urang dihina maka Allah ngamuliakeun ku hinaan batur. Tapi lamun jelema ngahina urang sabenerna dirina keur ngahinakeun hareupeun Allah taala. Mata urang mah tong boga pangaruh diledek, dihina, dicaci, dimaki, disebut bodoh ge si eta teu pinter. Disebut hina ge si eta teu mulya, disebut pedit ge si eta teu bager. Matak sesebutan manusia mah tong pati didenge teuing. Bener Pak? Ini mah ngalawan wae si hidung naon gagabah. Atuh isukna tengah jual sawah meuli skincare. Beungeut teu skincarean, anger we glowing shot teh beungeut nada punuk merenge. Matak ngagugu kana caritaan batur mah rugi Bapak. Nya. Tarimakeun we hideung-hideung ge ka kawasan Allah pujieun. Malahan mah aya untung jeung hikmahna cing teh mang naha kawijeun hideung genah. Nambah ge jeung genah, bangsat ge teu tulus. Cing teh naon urusan hideung jeung bangsat, lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngaden seuri. Pugu bangsat ngagajeleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan. Geuning eta aya hikmah. Anu jangkung tong ngaledek anu pendek, nu pendek tong ngaledek anu jangkung. Ciptaan Allah, dadamalan Allah, kahayang Allah, keinginan Allah, takdir Allah jeung ketentuan Allah. Tong sok ngahina ka batur, batur beke alus. Naon tugasna? Nyokot enom. Atuh nu jangkung nyokot naon nu jangkung? Nyokot buah ngora bari jangkung. Pan silih pika butuh jelema mah. Mata kirup mah geus tong silih caci, tong silih maki, tong silih hina, tong silih ledek. Naha kabeh ge pujieun. Kahartos ieu teh. Sok atuh sugane nu sok ngahararina teh sing salaladar geuleuh aing mah da. Kana ngaledek batur teh yeh bibir teh amit-amit. Puji kabeh. Lamun keputusan Allah awak ibu dibere keputusan Allah pan diciptakeun ku Allah teh sampurna dedeg pangadeg bulu panon ponok pan ngeunah bulu panon ponok mah nempo urang ge tuh ibu bengras pan teu mah kaum ibu-ibu teu narima meuli 600.000 luk-luk kaluhur dipanjangan dan nempo urang teh kuat repot atuh kiceup balik ke dieu marawa motor ngegelebug angin badag atau bulu panon palsu nilep duanana tikus rukana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon
ku bapak Bandungan orok nepi ka ini aya teh halis manyangan. Heeh, matakna kaum ibu-ibu tong lieur mikiran halis da moal manyangan, ieu mah krok ganti ku patlot. Balik ti dieu pas saya jeung salaki leungit hiji. Pan capek hirup gitu teh. Manusia mah tinggal narima we kaputusan Allah, coba. Aduh, ampun dah. Awak genut tampa cirina alus parab. Ieu mah awak genut dipoto nyarang ngeyeng. Cing teu kunaon ibu dipotonya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu. Aya dina foto langsing aya diajak panggih kuat jiga drum nu di jalan. Matak naon lamun narimakeun. Leng cek pamikiran urang teh kudu diet, kudu begang, belenyeng ka kantor desa senam 2 tahun. Da beres senam teh atuh lain langsing kalah kebeuki meber. Nah da eta beres senam teh boyobod, comro, misro, liliwetan ongko, toong salaki sakalor maot teh mikiran hutang urut baso. Matak hirup mah geus tarimakeun. Lamun jelema nu narimakeun moal deuk lalajo batur. Nah dirina ge nyaho kana kalakuan diri sorangan. Matak dipuji moal matak ngapung, dihina moal matak rag-rag darajat. Urang nu leuwih nyaho kana kagorengan urang. Hartos ibu. Syukur atuh tah tarima keputusan Allah. Aduh aing ini aral da. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot heukeun bae. Tarima we. Petot-petot ge jelema. Nu kadua kudu narima kana kahayangna Gusti. Nya disebut we hamba Allah, tah hamba Allah teh nu narima kana kahayang Allah, nyengker kahayang diri ngakurkeun jeung kahayang Gusti. Geura sok boga harta daek zakat kahayang Allah. Harta nu Allah dibikeun ka urang, urang ge nu Allah, yatim oge nu Gusti Allah. Jadi urang nama ukur jembatan geuning. Geuning urang teh teu boga naon-naon, matak naon nu dipikalegeg. Tugan golis legeg, geus kolot kieu mana ayeuna golis teh. Gelis teh 30 kahanap, 30 kaluhur mah eueuh gelis. Boga budak hiji gumulis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 budeg-deg awak ngabeukahan, kasur nomor hiji teh bea ku sorangan, salaki manalakop kana tabeng da kaseredkeun. Matak nu geus kolot mah ulah cumentil teuing ngewa. Mun aya budak ABG umur 18 tahun datang kuring, sarang ngeo anak-anak antep. Bae budak mah ABG cumentil ge bae, naha waktuna jeung umurna. Cumentil gumulis budak ABG coba nini. Sarangnya anak-anak kusrukeun ka ditu. Teu hideng teh. Bener. Aduh. Manusia mampura Pak keun aku kolot mata kohwak kudu rada geus eureun, tutunyuk kudu geus rada geus eureun. Nah, dilawan ku budak nora diperengkelkeun leungeun modar atuh. Matak semakin umurna kolot kudu semakin dewasa dina mental. Komo kolot parasea kos bolon. Kos bolon, kolot-kolot parasea kos barolon hirup. Udah abah macana bolon, nah eueuh huntuan lain bolon ompong gitu. Narima kahayangna Gusti Allah. Sok hajat pirang ngawinkeun pakades. Ngawinkeun mah enteng tinggal badami jeung panganten awewe dereg-deg numpeng. Boga duit mas kawin 5 juta bikeun kabeh. Ngariung tatangga jeung baraya jigana ngawinkeun 10 juta beres deh. Udah hayang dangdut, entong nuding ka hayang Allah dawuh malaikat joget gitu. Der bajidor, wayang golek, keur nu beunghar pek bae anggap ngahibur umum, ngan keur nu sangsara mah ulah nepi ka ngagadekeun sawah, bubar hajat jebleh di juru masjid. Lebah ditanya cinta kunaon mang kamari joget na bajidor ena ceurik kieu geuning takdir Allah bubar hajat gede hutang lain takdir Allah lembok ka hayang. Nah Allah ditudi. Ibu kunaon jadi randa ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul. Tong sok nuding Allah kalakuan urang nu can pas. Cecak kalakuan salaki jeung pamajikan aralus moal aya perceraian moal. Ieu mah da tulumun pasea ka salaki teh lak dasar bebeakan ngaran sato kala luar peda salaki sare. Si bagong molor wae. Salaki nu mana nu ngeuna disebut bagong. Kumaha ceuk salaki naon mamah nyebut bagong? Berarti sapeuting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begu saja. Rag-rag talak budak korban kakara sadar takdir Allah lain takdir adat begitu. Allah moal ngarobah kayaan hiji kaum kecuali kaum eta nu geus hayang berubahna. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
bener. Damal mah jeung jadi rana ngora-ngora budak jadi korban. Kumaha lamun jeung Allah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, tadikir alatna. Tinggal dikir amek ka salaki mirip. Amek ka salaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amek kana cekek Yasin. Insyaallah salaki teh moal ngamuk ngadonangkeup bari maca ayat kursi dari sangkana kasurupan jurig cai. Gebro duit 2 juta tangkep ku ibu, sadaqallahul adzim. Didinya jelema nu bareng jeung Allah mah lain ngagugu amarah, lain ngagugu nafsu, lain ngomong janji pelenung. Dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa, ngomong teh bisi batur kasigeung atuh tong ngomong matak jempe nilaina emas, ngomong nilaina runtah, kira-kira teh bisa ngomong nu baleg jempe. Laras ya teh. Dia menuntut penting diomongkeun panggih jeung nu gelo diseurikeun. Atuh cek nu gelo teh aing mah meujeuh diseurikeun ku maneh, coba maneh kos nu edan wae yang seurikeun dewek. Nah jadi sarwana hirup teh. Bener ya? So, urang silih hargaan hirup masanajan urang teh cicing dina beda. Nah atuh manusia diciptakeun ku Allah beda, ngarah loba. Pan lalaki jeung awewe tuh beda wujud, beda bentuk, beda sifat. Namun sifat bapak, moal lalaki mah moal buat baeud, dicirian ku Allah ge dina kumis. Matak lamun anu kumisan baeud jiga lele useupeun ibu. Matak lalaki mah teu meunang buat baeud. Da lalaki mah arijalu qawmuna ala nisa, salaki adalah pamimpin, ngaran pamimpin mah kudu leuleus jeujer liat tali. Atuh ibu buat baeud bae alus we kumis eueuh janggot eueuh baeud pan lucu jiga jeruk deuk bitu. Ngan salaki kudu pinter Pak, lalaki mah akal pikiran, mun ibu perasaan. Matak akal jeung perasaan moal main dihijikeun ge anggar gurger. Atau lamun lalaki perasaan teuing baperan. Tak model di dieu yang ngariung, aya bapak camat, aya polisi, aya TNI, pan tugasna ge barareda. Polisi mah baweg daweg newakan penjahat bagianna angkat tangan. Cieun penjahat, coba lamun polisi kieu angkat tangan. Komo deuk newak penjahat, tewak. Aing mah jadi polisi kitu mah hancur Indonesia atuh. Polisi mah kudu baweg, kudu daweg, kudu gede sora. Nah, ngarah penjahat sieuneun wibawa nagara. Bener. Jadi TNI sarua matak rumus lagi mau di kantorna geuning aya mau di luar mah polisi teh di luar mah mau di imah mah teuing da aya bikangna mau pan dikerakep betul. Matak kajian polisi haranga, wah polisi dipikasieun ku sararea hampura datang ka imah nah telat. Hapunten telat. Alah kuat jadi ucing menang amanian. TNI sarua Pak Kades sami tak ustad di mana tugasna engke tembongkeun wibawa agama, tak ustad mah keur nembongkeun wibawa agama, TNI polisi keur nembongkeun wibawa nagara. Sok caricing dina bagianna masing-masing. Kakara didinya silih ajian rahmatan lil alamin, Islam teh kaciri jadi rahmat keur saantero alam. Bener Bu? Ibu jeung salaki beda dihijikeun 7 tahun pan borosot cipejuk. Coba lamun lalaki jeung lalaki dihijikeun 7 tahun paling gejil ge anak kucing gitu. Matak tong anti dengan perbedaan. Jadi aya Pak Ustad, aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh, aya Sorek Syariat, aya Torekat, jeung sagala keun cenah berjalan dengan gaya dan cara masing-masing. Da tujuan mah sarua, sahadat sarua, zakat sarua, Ramadan sarua, nabina sarua, kiblatna sarua, ibadah haji ge sarua. Naon kudu pasea? Pedah beda baju merenya sing harideng atau umat Islam teh ku baju nepi ka pasea yey Cina mah geus nyieun kapal di luhur langit ieu mikiran baju keneh irah deuk majuna atuh lamun kitu bener Bu da ibu ge make tiung deuk koneng deuk hejo deuk bodas silahkan da eta mah warna ngan punten nu kudu ditiungan lain sakadar sirahna sisirah ulah ari tiung ngaguyupuk tapi sok nyarekan batur ari tiung ngaguyupuk kana gosip barareuki ari tiung ngaguyupuk popolotot ka salaki berarti si eta karek ditiung sirahna can ditiung si sirah nu sabenerna. Aduh bapak-bapak hatena lebok silahkan berbeda. Indonesia teh sok upacara dina tanggal 17 Agustus teh eta teh keur nembongkeun wibawa masing-masing. Polisi bagian naon nyiapkeun bendera matak hohoakeun komodo sangsaka merah putih orwo no
2 poe di puskesmas. Lamun TNI tugasna ngalaporkeun ka Pacamat, lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun siap laksanakan. Jawab ku Pacamat, laksanakan. Teu kabayang lamun camat lebe mangawe lajeng. Alah, ragrag negara teh. Engke sabangsaning Ustad MUI lebe mangke ditungtung bagian naon ngadoa pan ngeunah ai ku Ustad mah Al-Fatihah. Coba lamun polisi jeung TNI bagian ngadoa moal teh dicarekan mah ku malaikat Al-Fatihah moal teh dikitu atuh. Kera caricing dina tugas masih orang NU cicing dengan NU na hepek tuluikeun jadi NU ibadah sarua, salat sarua, zakat sarua, Ramadan sarua, tong papotlontongan, tong pepeneleng kanu beda organisasi, da eta mah sabatas wadah. Dulur urang nu di Persis tara rajaban heuh bae, tara muludan bae, tara tahlilan bae. Da maranehna ge osok ngan tahlilan dina salat wungkul, heukeun we. Ari urang NU nah atuh sagala osok. Pan NU mah bareng jeung rakyat, apal metode rakyat jeung nyaho pangabutuh rakyat. Matak NU mah make seni gitu. Orang NU sholawat ke jika dangdut pan sholatul hoho salamun hoho ala toha rasulil haha gitu kan bae tabungan orang Kuningan resep dangdut matak sholawat didangdutkeun pan ari engke mah di masjid dangdutna leungit sholawatnya nyampak tuh dangdutna mah hilang ku zaman sholawat nu moal hilang artos leos ka Bandung sholawat jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala Bandung Urumuy Banten hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah jawab ku jamaah ajib tilu versi tilu cara tapi tetap sama nu dibaca sholawat keneh sholawat nama ge jeung kudu pasehat maraban hayam ge Cianjur jeung Kuningan beda apa kades di Cianjur mah paingan kongkorongokna alus da marabanana dinyanyikeun kur titit titit mata hayam teh hebat kongkor goblus ka Kuningan mitoha gede amak minantu teu usaha kur tetetetet kur tetetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara paingan hayam teu bisa kongkorongok di Kuningan nah dicekek ku minantuna hanya berbeda gaya hanya berbeda cara tujuan mah tetap sama Bineka Tunggal Ika silahkan berbeda tapi tetap satu dalam tujuan. Matak simbol ku kolot baheula berewe kalapa. Simbol teh kalapa Indonesia kemerdekaan teh ku kalapa. Ieu ge pangajian jadina ku kalapa. Bapak polisi jadi polisi ku kalapa. Bapak TNI jadi TNI ku kalapa. Pak Kades jadi Kades ku kalapa. Nana gerhana ge jadi penceramah ku kalapa. Dengar artinya paduli Gerasa cicing udah bahasa kima bahasa lieur, mata ulah nunutan, si salah menjabarkan. Lamun pare sagegeus pak, lamun cau sasikat pak, lamun awi sadapur cek, ai kalapa, samangar ari hijina, sahulu, tah Indonesia merdeka teh lamun geus sahulu. NU, Persis, Muhammadiyah, pokoknya kabeh hayang merdeka berjuang dengan gaya masing-masing merdeka terjadi sahulu tuh kakara ungeuknya tuh nu tukang oh heueuhnya euy matak simbol kolot baheula khususna urang Jawa Barat nyieun geuning sawen sasajen eta teh sasajen teh alat pikeun nembongkeun bangsa urang sasajen ai sasajen teh saajen ai sasajen artinya kudu aya kembang ai kembang deuk silih ajenan kumaha lamun eueuh kembang ai kembang sifatna seungit kudu saajen teh pek geura silih seungitan wah arungeuk euy matak cicing we kalapa sahulu sasirah lamun geus sahulu sasirah saide satipe saideologi sapamikiran congcotan ku gula beureum kareueut Islam teh kuno sangsara karasa kuno yatim kabela anu susah kabantuan kareueut Islam teh layan nu katempuh umat Islam teh pasehana wae atuh payit atuh hartos ya genahnya deh ya ceramah bari geus lila hayang geura balik itu sebenarnya ana da lain urang dieu rek balik we dina agama ge sarua matak pek urang silih hargaan lamun urang NU
asup lewat masyarakat jalurna jalur budaya nyiptakeun pan wayang golek eta wayang deuk nerangkeun Asmaul Husna teh nyieun Semar Pak kolot baheula ai Semar boga kuncungna jumlahna 720 7 jeung 2 salapan kadang-kadang 810 8 jeung hiji salapan kadang-kadang mah 630 genep jeung 3 salapan kadang-kadang 540 5 jeung 4 naon anu angka salapan Asmaul Husna matak Semar datang nyaahan asihan dedehan asa kampura keur nempokeun sifat Allah dina wujudna hartos kurang oge ai sifat Allah salapan ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Gopar dina sakabeh wayang hampura nu karek jadi manusia iwal hiji saha Semar atak cekolot maneh lamun hayang hirup hurip keur kahareup kudu guguru kana kasemaran ye eta baheula sok salah nerjemahkeun guguru kasemaran jadi jangjawokan nepi ka apal nepi ka detik ayeuna sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosoknya warohani mulyakakeun intatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jalil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lancaman terangan pipi aing kutumirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya hah serenge hah baracak sarata 7 poe kudu nyengir dan nu ngadagor atuh Pak banyak orang kasemaran teh jangjawokan ternyata kasemaran teh ayana dina sirah ngaranna Asmaul Husna mata kuncung Semar mah 80 salap nyaahan asihan dedehan asa kambura lembut hate ka Semar harta datang sok ngewa kana wayang teh paingan atuh kolot baheula nyiptakeun wayang keur nempokeun Asmaul Husna bener Bu Alatif ai Alatif teh mah lembut toong Semar da lembut atuh disiksa ku Arjuna aya ngalawan dicidu hantara diledek ku anak tara ngamek Semar lembut hatena teh lain jiga ieu matak daragdag wiridan pan di masjid ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif dipimpin ku MUI ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ari teu asup kana hate mah da teuing Latif nu mana atuh dan nanaon kudu nepi ka asup kana hate ya Latif wahai Allah nu maha lembut penta kanu bogana teh Allah ya Latif wahai Allah nu maha lembut lembutkeun manah abdi balik ti pangaosan aya yatim hayang nulung aya nu susah hayang mela nu teu boga imah hayang dipanggieunkeun lembut hate teh ieu mah balik ti pangajian teh kalah ka kasar wae salaki keur sare molor wae atuh eta ya Latif nepi ka teu asup kana hate bener Ibu orang NU keneh panyeun nyiptakeun lol geuning wayang teh aya nu sok ngadu domba heuh Abu Jahal jeung Abu Lahab saha dina wayang dorna Bu lamun aya dorna datang kabeh geuleuh kasih dorna nah mah gejeung geuleuh sok ngadu domba batur tapi cirina dorna ditasbeh aing mah asal lieur dicekela sok wawah tinggal da urang mah keur ngomongkeun dorna mah gagah pejabat ditasbeh tapi hirupna sok ngadu domba eta teh simbol nu pinter jeung nu pinter parasea we coba nu bodoh jeung nu bodoh moal pasea nah ngaraku boloho namaruk nu di luhur parasea teh nu bodoh nu palinter ce heueuh ce coba nu bodoh jeung nu bodoh moal pasea nah cing teh teu pasea rumaos saya kang mah bodoh kumaha cing kitu heuh urang ge sarua bodoh coba nu pinter jeung nu pinter gurger weh naha pinter sote elmuna ego nama ngarasa diri pang pinterna geuning tah ku ngarasa diri pang pinterna paingan cilaka ku pinter eta sorangan genah euy bener ngan sageuleuh-geuleuhna kadorna bapak ulah geuleuh dadar mah wawayangan hirup dorna teh pika geuleuheun pika sebeleun sok ngadu domba batur Abah Asep Sunanar Sunaria beres ngadalang dorna direlepkeun kana peti poe Minggu libur teu ngadalang dipariksa eta dorna bisi bajuna rusak diganti bisi cetna peang dicet deui sagelo-gelona dorna kuno bogana mah diomean sabejad-bejadna manusa sageuleuh-geuleuhna manusa sagoreng-gorengna manusa bapa tong gelu ngahujat naha aya Allah nu bogana nu baris ngomeanana weh mata daripada nabeuh wayang mahal mending ieu mahal teh wayang teh kana 60 juta dan Sunanar Sunaria 70 oga 60 kanha 50 coba urang aing mah teuing teu nyaho harga urang eta kurang rek dibere heug teu kajieun dangdut Ade Astrid teh 15 juta ieu aya banceting sabaraha
ah marah lol we urang ayo ustad mah teu meunang barang penta nah makna puasa puasa teh nahan lapar jeung dahaga kahiji makna nahan lapar jeung dahaga da lain sebatas nahan lapar jeung dahaga ada budak TK ge bisa nu kudu pikir mah lain ukur nahan lapar jeung dahaga ngarumasakeun lapar jeung dahaga urang batur ge pernah lapar jeung dahaga matak jelema nu puasa mah peduli kanu lapar sok hayang barang bere karek sadarnya puasa tapi pedit wae sia teh mah teu puasa hirupna aduh genah ku ararungeukna urang mah nu kadua ari ngaran puasa teh ibu bedahareun cau aya asar wani nyokot henteu engke we geus magrib padahal eta teh cau teh halal nganda sampai magrib teh bisa jadi halal tetep we haram matak jelema nu puasa mah ulah wani barang penta bisi batur teu ridoeun nu akhirna nyeri beuteung matak tenang ieu mah puasa moal wani barang penta ngan lamun dibere moal nolak demi Allah tadi ge cek pun bapak ka mana cenah ini bagian ceramah ka Kuningan oh cenah Kuningan mah terkenal teh peuyeum acing teh paduka teuing da menta mah moal ngan lamun dibere nuhun sateu acana nuhun peuyeum cenah saurna teh nya peuyeum alhamdulillah teu menta abdi mah ngan sakadar nerangkeun yen Kuningan teh ciri khasna adalah peuyeum ngaran-ngaran abdi ti Kuningan tuluy teu mawa atuh lain ge ti Kuningan eta mah ciri we keur pun bapa ti Manajang ti Kuningan cirina teh peuyeum cenah nya nya cing teh Pak ieu nyanak tuh ari mawa mah pan oh bener percayaeun oh bener maneh ti Kuningan coba lamun teu mawa digeleneng urang nah maneh teh teu balik ongkos ti Kuningan geuning teu bawa naon-naon matak hampura we panitia tulungan bae hiji we hiji keun we aya pancet mah teu kudu lah nah da geus haseum menta mah moal ngan lamun dibere tak ieu nu dipayun cau aya suuk aya tuangeun aya ku eta tah kunaon teh ditaruang pan lamun dahar artina lapar lamun sare artina tunuh kunaon nu dihareup teh di dahar geus seubeuh coba eta bikeun ka ditu samenit beak Pak nah pan itu nu laparna matak sarua jeung jelema mere ilmu kanu geus boga ilmu diadu matak lasarat hayang boga ilmu kosongkeun hate tong mawa ilmu nah ngarah bisa narima ilmu batur lamun diri boga ilmu kuring mere ilmu diadu saya ge paingan atuh teh ditaruang da geus sareubeut coba eta bikeun kadinya kuat lalapar gitu matak jelema dahar teh ku lapar jelema sare teh ku tunuh da ieu teu lalapar diantep we eta cau ana mah jeung isin da beuteung urusan lapar mah teu mikiran ka isin ngan lamun ieu dibikeun ka tukang wah ludes tuh kudu make saragam koneng saletak paingan cekolot ulah sare eukeur tunuh ulah dahar eukeur janji hak janji belewek lamun sare eukeur tunuh poho ka pamajikan di imahrana dan sare sia teh eukeur tunuh tuh nah kuring ngadadar bahasa kolot tuh matak urang tong ngahujat kanu salah malahan mah ibu lamun jelema hatena geus nepi ka dinya dan nu mabok teh disebut sae tuh nu mabok sae nu jinah sae nu judi sae eueuh nu goreng sae we kabeh nu salingkuh sae nu jinah sae nu mabok sae tah palebah ieu mah nerangkeun ulah nunutan lamun nunutan ngaco narimana darah isuk rada gelo ustad teh nya nu mabok sae gitu wayahna ulah nunutan lamun kira-kira deuk sare mending hees bahaya seperti orang ngupingkeun caritaan Abah Aos kudu kieu tah ngarah ngarti lamun nunutan jadi teu ngarti sarua aja bahasa urang nu mabok sae nu judi sae nu jinah sae ngan jelema anu nganggap nu mabok sae nu judi sae nu jinah sae eta mah tingkatan hate wah geus bodas nu mabok sae bapa ngomongkeun jelema mabok kadenge ku nu mabok bapa diteungel rugi teu Pak nya cik urang ibu ngomongkeun nu jinah kadenge ku nu jinahna ibu ditampilin ku nu jinah ngeunah teh bawa karena hadis Nabi ucapan umat Islam adalah doa daripada urang ngahujat nu mabok ngahujat nu judi ngahujat nu jinah ku dihujat moal eureun doakeun penta kana bogana ya Allah jantenkeun jalmi-jalmi nu sarai nya nilai hate ai hate kotor mah anger we batur teh goreng urang we nu alus teh aral jelema kitu aing meuni tararudi dorna tan urangkeun lol deui pan urang anu mah punyanyi
wujud kidam bako. Ayo ngomongkan batur tarik, ayo bab nu kieu kuat cacalangapan gitu. Sok gede. Wujud kidam bah, empak tung ting dong bah, empak tung ting dong bah, empok pak tung ting dong bah, empok pak tung ting dong bah, empok bah bo bah bo bah, empok bah bo bah, empang pang dong bah, empak tung ting dong bah, empok pak 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 tung ting dong bah, empok bah bo bah bo bah, empok bah bo bah, empok bah bah. Tah ieu hadroh internasional teh ieu ngeunah mun ngulem urang nah para bege sapiri. Coba ngulem aya pancet opatan. Can tukang kenang hiji, aduh opat piringeun. Ieu mah hiji we, tapi kenang ayana bibir. Nya dinyanyikeun kolot baheula wujud geuna bako nya. Ngan secara teu sadar yen eta teh sifat Allah ditiupkeun kana awak urang. Bapa keur orok boga panon tapi teu nempo. Bapa keur orok boga ceuli tapi teu ngadenge. Bapak keur orok boga hate tapi teu boga kahayang. Bapak keur orok boga sirah tapi teu boga ilmu. Ibu keur orok baheula boga ceuli can ngadenge. Bapak ge boga awak tapi can bisa ngalengkah. Di mana eta lengkahna? Di mana panempona? Di mana pangdengena? Ditiupkeun ku Allah. Panon sangka nempo, basoro panempo kami ku Allah teh dibikeun ka urang sehingga bisa nempo. Nu saha ieu? Madaakna tong sapopolotot nu Allah. Boga ceuli keur orok teu ngadenge. Tiupkeun ku Allah teh sam'a jadi we ngadenge matak ceuli jeung pangdengena tuh matak jelema nu sok ngagosip kumaha mun dicabut pangdengena pan budeg sok cobaan geura sok ngagosip jeung nu budeg capek ibu kadenge teu. Bapak boga tanaga tiupkeun ku Allah teh irodat kahayang kudrot kakuatan tuh kakuatan teh geuning ti saha ti Allah geuning urang mah teu boga kakuatan matak bener cek urang Islam la haula wala quwata illa billahi aliyil cing bener atuh minggawena urang teu boga kakuatan naon-naon tanpa diberi ku Allah. Iradat ti Allah, sam'a ti Allah, basara ti Allah, ilmu ti Allah termasuk nana gerhana capetang bibir boga baheula keur orok teu bisa ngomong tiupkeun ku Allah kalam sehingga bisa ngomong tang ge bapak bakal maut. Di mana bapak geus maut? Panempo dicokot deui, pangdenge dicokot deui, ilmu dicokot deui, kahayang dicokot deui, kakuatan dicokot deui. Tah maot ngaranna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah balik deui ka Gusti Allah. Sedegeun awak ibu jeung awak bapak asal tina taneuh dikubur diparabkeun kana cacing. Matak ieu tah nu glowing. Pangheulana beak ku cacingna ge. Lamun nu goreng patut dikubur teh cacing teh mungeun ngadahar pait majarkeun teh. Tapi kahartos Pak. Aki-aki rata-rata di masjid NU sih. Aki-aki dakwahna dan nyanyi atuh Pak di masjid. Mic ditiupan memeh maghrib ini. Peletuk ini ngeling umat muslimin muslimat. Hayu orang berjalas eueuh da model bieu we bieu ta eureun kan. Maah salat subuh aya setengah genep maghrib. Hekeun we. Da eta mah berdakwah dengan gaya beliau, berdakwah dengan gaya seni atau eta persis Muhammadiyah tara kikituan hepek bae ngantong saban geureuh kana tata cara batur. Sarua masjid gede teh butuh eusi lain haben we pupujian jeung henteu jadi pasea di ngeusian arembung pan teu hideng teh jelema kitu teh. Ibarat jelema beunghar menang BLT teu hideng teh. Nah, molotot ka urang. Agar sok jelema beunghar menang BLT pan teu hideng, beunghar geus mobil boga, sawah boga, duit boga, kuduna daek mere, lain dibere, ngan teu apal kana gawe, akhirna nu beunghar menang BLT ngadedempes teu hideng teh. Otak ge mah wayahna mun menang BLT datang ka kades des hampura gitu. Kasiniran urang ku ceramahna gerhana nu beunghar mah kudu mere lain dibere. Sedengkeun urang teh kabere tawayahna 800.000 rek dibikeun deui ka kades. Ku kades mah pangmikeunkeun ka yatim jeung ka miskin. Ta eta kakara disebut beunghar nu sajati. Ada eueuh. Kajeng keprok eueuh. Geura sok balik ti deui bejakeun ka salaki menang naon bieu tina gerhana kieu Pak. Pan urang teh menang BLT bari motor boga sawah boga tawayahna urang bikeun ka fakir miskin. Ti saha eta keterangan tina gerhana? Kumaha ceuk salaki ibu? Tong didenge ustad ada gelo kitu mah. Anggar musuh ibu teh salaki. Otak deuk bageur teh rada hese. Tuh NU mah make budaya.
mata kaong bahasa tauhidna ilmu dina wayang semara semar yawe nangun pem semara kuncung danar wolung tuh semar kuncung danar wolung ngeluk semar nagebog tah bahasa tauhid kupingkeun leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca cek ibu-ibu belah ditu teu sangga cenah gerhana keur kasep teh alus sorana nuhun Bu nuhun beda cenah jeung aya pancet gitu leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria tuh eta teh bahasa tauhid leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah leungitkeun diri urang nu aya adalah Allah mata keputusan terbaik keputusan Gusti itu kudu riuh benerna apa tauhid wungkul ilmu kolot mata ternyata tauhid mah ayana teh di kolot baheula lain budak ngora geuning ayo urang mah nyaeta sok gampang nyalahkeun ka kolot baheula bari ngarti henteu nya teu kengeng kikituan teh bidah beulah neraka ulah kitu bro kira-kira teu ngarti ulah wakan nuding batu kadang eta alat jadi perbedaan baik na gerhana ge pan beda jeung bapak asli Pak Kades teh nu mana Pak Kades tuh Pak Kades jeung Ustad asa gining kene Pak Kades ya Pak Kades mah gagah aduh di kopea urang mah kieu we malahan jiga ojek online cenah majarkeun dalamun kuring di udeng digamis di sorban urang dia bakal ngahargaan datang urang tina mobil tuh aduh mau teu narangtung jelema wilujeng sumping al mukarram coba bieu ka Bandungan teh ibu-ibu abdi lempang buat eueun nu nanya hiji acan malahan mah bapak polisi di jalan teh kalaki well buat eueun nu assalamualaikum dia coba lamun kuring di udeng digamis eta bieu ngaliwat kadinya ibu-ibu ngadon hare-hare eta kitu cenah kitu si eta cenah tapi kade urang kudu seukeut rambut gondrong bukan pembohong alus rambut gondrong bukan pembohong alus buukna gondrong bae keur nyumputkeun kamuliaan bukan pembohong tah bukan pembohong artinya jujur mulia kan ngan disumputkeun dina rambut gondrong ngarah teh dianggap batur rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus daripada dijas mahal dasi mahal sapatu alus jabatan luhur ari hak rakyat leutik dipaok bangsat mah bangsat we tong nyumput dina jas alus atuh oi oh ibu teh satuju karena omongan urang ngarah ditewak kabeh buka kedok urang teh atuh buka lamun dibaruka ieu kedokna geus moal aya hargaan tah ieu katempona mah saroleh ngukur geus sok baheula ibu keur parawan saha nu pasarung jeung lalaki bari kawin jeung batur teh tah aya ge bapak-bapak ayeuna kata Bos Soleh cing sok inget-inget saha nu nolol tina janela imahrana rek dipeletok ku hansip nah batur nyahoon henteu tong ngarasa aman Pak Allah mah nyatet tiap detik tiap rehat dicatet nah bapak teh geueung lamun ka di akhirat dibuka matak jelema salah kapangih dina salahna bisa eureun ku salahna nu paling paur jelema salah teu kapangih akhirna deudeuyeun nah ieu teh maruk baroga salah baroga ngan teu kapangih da paling ternyumput coba lamun kapanggih mantap jelema salah kapanggih dina salah tong dihujat tong dicarekan nu paur mah lain itu iya urang boga salah teu kapanggih deudeuyeun itu masalah kapanggih eureun bapak salingkuh kapanggih ku pamajikan nepi ka ditonjok nyengsol irung eudeuh salingkuh deui naha irung nyengsol anu paling paur mun hadir di dieu salingkuh can kapanggih engke geus kieu tah kurumoy aya nu nyusul bau-bauna ge tarasi anger ka angsu matak tong aman-aman teuing nalika urang kasalahan teu kapanggih dihargaan batur dipuji batur disanjung batur kade batur teu apaleun gorengna urang karareuna nya ceramah teh pek rarasakeun mata kadar eta beda keun bae oda baheula mah dakwah kuwayang dakwah nyanyi ge dakwah itu oge jeung aya judul lagu geuning dina amparan sajadah nyanyi heula soalna ayeuna teh cenah aya nu ngaharewos panitia bade aya santunan anak yatim
jadi urangku nyanyi we mare rek lain caricing wae duit teh hayang beak rek aya santunan anak yatim tak abdi rek nyanyi sawer ku ibu engke urang salurkeun ka yatimnya bunya ka yatim sugan we yatimna eueuh jadi dibawa ku urang ngan lamun yatimna aya nyameureun urang teh ukur capena bayalah bae ya nyanyi kumaha we ceramah mamangsa bodoh teu hurung deui euy. Aduh, si eta teu boga duit ge seurina mah tarik Pak. Artina meureun duit teh henteu jadi bahan keur kabungahnya. Aya bunga. Jadi jelema nu loba kabungah mah leungit penyakit jantung. Matak daripada ibu ka rumah sakit mending lalajo urang, cager jantung. Kan teteh dioperasi teh 100 juta atau ayeuna barang bere karek 50 mah leutik teuing. Abang lain penyanyi aing eungap. Abang lain penyanyi demi Allah eungap. Tangke hasilna urang bagikeun ka murang kali yatim. Pan urang kaledang ngaji teh kudu karasa ku batur. Ulah ukur ngeunah seuri, ari nu lapar anger lapar. Ulah ukur hadir pangaosan, aya nu sangsara anger sangsara. Cing urang robah gaya pengajian teh 50 kali 1000 kali 50 5 kali hiji 5 juta sapenting ieu menang 5 juta eta teh karek meureun dengan ukur merana teh 1000-an 5 juta tina 5 juta teh panggil yatim bagikeun ayeuna keur modal bulan puasa dabongan ieu teh nyambut bulan Ramadan urang mah aya buka keur sahur tapi yatim mah ti mana buka jeung ti mana sahur ngan kade kurang gede ya der santunan anak yatim bulan Muharram satahun sakali nah memangna budak yatim hirupna setahun sakali apaan umat Islam teh boga zakat ai zakat teh barang bere ngabungahkeun kanu sangsara tah ai ngabungahkeun kanu sangsara setahun sakali lain umat Islam mah kudu anger daek barang bere da zakat moal mah ku hirup satahun tah hartos Bu mere bieu bisi teu mere naon eta ngaranna seni menang make seni menang ngan ulah saban-saban disenikeun adannya halus Allahu Akbar Allahu Akbar halus coba lamun adan dikandedangdutkeun diomongna hayya shalah hayya wah moal teu digemok eta masjid Pak Kades moal teu langsung nyieun perdes ditutup eta masjid nah aliran sesat nah eta adan jiga dangdut Haji Engkos, Haji Koswara pun bapak di Bandung bos anjeunna teh ngimaman gersok aduh aya anjeunna tatar Pasundan resep kana budaya Sunda lamun aya panganten teh sok sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran alus we ngan eta nada ulah dibawa kana Fatihah der teh Haji Engkos aduh di tukang 60 ai maca Fatihah juga nyawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin nah dan nyesa dengan duaan menantu jeung anak jadi pek resep kana seni ngan ulah kaleuleui bener taricing ngan jelema nu nyeni jelema nu cicingna seni kudu nyeni ai cicing dina seni teh kudu nyeni sabab seni mah toong kacapi suling kacapi kecap nu hiji suling sususing eling kawatna 20 nembungkeun sifat wajib Allah 20 nadana 5 dami natila jadi jelema seni mah geus siap perbedaan teh geus siap mata orang agama ge kudu siap menghadapi beda NU Persis Muhammadiyah Jamaah Tabligh geus segala rupa pek urang babarengan geura silih ajen seni ya Bu ngomong geuning aya lagu Sunda kuat raos tetep dadah moal burung di pisono alok ongkoh hate kuring moal benang di bobodo tahayang sora juga emek gitu teh 7 bungkus beakna gitu otak gantian
panutan imut basa kuring antengnya awang aduh si Lesti ge eleh aduh ragamitineng hate jadi honcewang ngabibita daun hiris si gawir aduh anu ka di aing aral ampun takdir teu bisa dipungkir doh di maingkeun lami aduh geus nu mere geus capek-capek ripuh Sunda mah laguna teh raraoskeun lamun bapak bala keur leutik neng neleng nenggung nya neng neleng nenggung sedih teh tah geura gede geura jangkung beda jeung lagu nu ayeuna ngasuh budak terima kasih kumaha budak Aisyah gelon teh bayangan budak ayeuna rada hareuras genggerong da ngasuh atuh nu salah da baheula mah ngasuh teh kuat dinyanyi-nyanyi pakadesnya asli ari ibu aya boge ngalaman meureun ngasuh di kitu-kitu neng Jun ayun aming geuning ayun ayun aming hayang suara panjang gitu teh beak 8 bungkus mah di ayun ayunku samping reup aep pancet gerah hees nyawa menang pek dalam ku bapak studi banding antara lagu ayeuna jeung lagu baheula jujur pendidikan mah aya dina lagu bareta coba lagu ayeuna buka dikit jos boro-boro bapak polisi urang oge ustad mikir naon dibuka naon ditojos bari rok pararono aya dia lagu pacar dunia akhirat haben bobogohan dikawin teu aing mah lagu teh teuing nya disensor ceuk urang ya ibarat ibu keur bobogohan ibarat ibu baheula keur bobogohan lagu teh nu indah-indah baheula coba ayeuna awet rajet ada kieu bobogohan tah eta teh seni sok budaya urang teh kembangkeun tempokeun ngan hayati dua agama teh disebutkeun dina Pencasilat kolot baheula mah memeh salat silat heula ari silat ngajaga diri ari salat ngajaga hate matak jelema salat tapi goreng hate ka batur can salat matak silat ai silat ngajaga awak ai silat dua igelna hiji padungdung dua golempang ai padungdung igel pencanu rusuh bang pak tuh pak tuh bang tung tidung ngempang dong tung pak tuh ngempang dong ngempang ngempang dong dong bang ngempang bang bang padungdung ari golempang kalem eta teh lalaki awewe padungdung lalaki golempang awewe lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya pibeung hareun lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya pibeung hareun nu paling paur mah salaki rusuh usaha pamajikan rusuh nganyuk akhirnya bang emok payu padungdung mah tepakna teh tepak tilu ada jeung golempang mah ku tarompet tenang lah ngarompet ripuh ceramah di dia mah biar teh kuat kudu jeding Epan keur nerangkeun ilmu kolot baheula ada kudu nepi ka kaharti lah. Tet aya. Tet. Aduh, miripnya. Kendang, tarompet aya kabeh di dieu. Tinggal nu mayar nah, daripada mayar tuang kendang jeung mayar tarompet bikeun ka urang kabeh, nabi wir kabeh oge. Tet. Aduh. Eungap kikian teh. Teret.
tet 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 teret tet 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 si guyur sugar mah tet 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 surak sorangan alok sorangan teret tet 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 Pak rausen Pak nya bapak nu kadang ngarausen urang mah eungap cing atuh menikah keur meuli napasin saeutik mah teh namaruk lain pelajaran dina Pancasila padungdung igel penurusuh golempang igel bencana kalem lalaki kudu rusuh usaha pamajikan kudu kalem balanya geus boga simbol Pak matak jelema baheula kolot baheula jang silat silat teh ngajaga diri geus silat kudu salat geus salat ngajaga hate geus bisa ngajaga hate selot ai selot teh dikunci tong ria dikunci tong ria geus dikunci bakal salat ai salat teh lega wawasanana lega bijaksanana matak jelema salat mah moal ngahina batur ngalerek batur nuding batur meh batur lega pikiranana lamun urang ngahina batur batur nyeri atuh komo mun urang dihina batur tak kudu kitu salat teh dengekeun aral atuh da diselot sanggeus diselot sanggeus dikunci salat ai salat teh lega pamikiranana lega wawasanana kadituna jadi silet ai silet teh saciduh metu saucap nyata matak omongan kolot mah bandungan ku Bapak mati naha elmuna mati jiwana teu motah jeung elmuna matuh bener matak saking kumatih-matihna ilmu baheula bismillah lagi bisa ngapung cobaan ibu naik balik ti dieu kana puncar tuluy mah kaca bismillah modar ibu da kolot baheula mah bismillah lain ngapung awak da sidik teh boga jangjang ngapung naon atuh ngapung perasaan batur susah urang susah batur bingung urang bingung batur nyeri urang nyeri matak ku ngapung ilmu bismillah artina bakal eunteup kana kasusah batu ngartos kadua cek ilmu kolot bismillah teh jang teu teurak di kadek anaon hartina lain bijilkeun bedog tuluy kadek dan neurak naon atuh bismillah teu teurak di kadek teu teurak ku omong batur teu teurak ku hinaan batur teu teunak ku ledekan batur saban-saban jelema nyieun kahadean ulah karena dibenci batur ulah karena pedah resep ku batur nyieun kahadean mah karena Allah lain karena ibu lain karena sesaha pek grajieun karena teu teurak di kadek teu teurak ku omong batur bismillah keneh katilu bismillah teh nurus bumi teuleum kana perasaan batur lamun bapak bisa teuleum kana perasaan pamajikan kunaon pamajikan baeud tong wakanyalahkeun pamajikan Pak teuleuman hate surangan boa sangu beak boa duit geletean 10.000 boa kongkorong di ijem can dipulangkeun boa aya baso teh bisa jajan boa resiko kurang bapak teuleum kana awak kunaon pamajikan baeud tong nanya pamajikan baeud tanya mah awak kurang aya naon kakurangan di diri aing nepi ka pamajikan baeud ka aing tuh ku bismillah teh teuleum kana diri sorangan lain teuleum ka batur teh aya ulah lalaki nu kitu hah ieu sorangan iya elem atuh matak lamun pamajikan baeud tara dicarekan cokot teh duit 5 juta gebro langsung aduh lain ta tadi gitu hayang boga salaki gitu oh iya teuleum kana hate sorangan kaopat cek ilmu kolot bisa ngapung bisa nurus bumi teu teurak di kadek bisa ngaleungit ilmu bismillah teh kudu jadi ilmu halimunan bisa ngaleungit naon ngaleungit ngaleungitkeun ego nah mah geus kudu leungit ego pan bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim bi ku kudrat Allah bi ku izin Allah bi ku kahayang Allah bi ku keagungan Allah dunya ieu terjadi ku keinginan Allah dunya terjadi ku kahayang Allah dunya terjadi ku iradat Allah dunya terjadi ku keagungan Allah maka gerak cicing di alam dunya ismi ku asma kami cek Allah punya ku asih ku deudeuh kan asma Allah meta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin paingan sok parasea da lain cicing jeung asma Allah jeung asma iblis ku kasombongan nyicingan dunya teh paingan gurger wae atuh oi coba lamun bi ismi caricing dina asma kami cek Allah nyaahan asihan asa kampura deudeuhan nyaahan dunya bakal aman kunaon aya dunya teu aman geus teu caricing dina asma Allah caricingna dina nafsu kartos bae urang mah beda jeung batur gen nerangkeun bae asli bae da bab nu kieu mah jarang kakoreh bi ismi da ibu ge dijieun ku Allah kahayang Allah izin Allah keagungan Allah aku atuh nu Allah kabeh ismi geura cicing dina asma Allah cicing di dunya teh ku asma Allah nyaahan asihan deudeuhan asa kampura lembut hate tuh caricing
Al-Ghafar geus sok cicing di alam dunya jeung Al-Ghafar. Al-Ghafar teh Maha Pengampun. Allah nu Maha Pengampun maka urang kudu asak hampura. Ka asak hampura teh kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa. Tuh, ibu dihina batur tong diontrol. Boro-boro si itu datang ka imah dina henteu bebaskeun hate bae hampuraeun geus. Ini mah tingali kuat niat baik ka aing tingali ku aing kana Facebookeun rada gelo tuh gitu. Tong sok kararitu hate teh ngewa umat Islam. Bener Bu? Genahnya lamun cicing dina ismi. Ada bongan bi ismi, bismillahirrahmanirrahim, bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Ghafar eusina tilu, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, geus bisa teh. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Bisi tetangga ibu tara nanya, balik teh gedor. Assalamualaikum. Begitu waalaikumsalam aya naon? Aing dia geus ceramah jeung nanagerana. Al-Ghafar eusina teh nu katilu kudu nanya kanu tara, babangok maneh geus 2 tahun tara nanya, kunaon? Na ari bukos nu rada gelo teh. Lain hartina kudu digedor tuluy ditanya, akstina teh bismillah teh Al-Ghafar teh sifat Allah Al-Ghafar teh hampura. Jadi kudu bisa asa hampura kanu hampuraeun. Kudu seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Jadi balik kajahatan batur gera bales ku kahadea. Di antara urang Pak ulah ngaku ngan hiji di antara ieu nu aya. Saha? Pak Kades. Pak Kades mah geus ngawujud Al-Ghafar. Arek dibuktikeun. Sok. Iya warga Pak Kades pan Taraju, desa Taraju. Untung di bejaan, isi salah. Lamun kuring nanya ke ibu, jawab ku jujur. Ari basa Pak Kades nyalonkeun Kades, nah kabeh warga nyoblos ka Pak Kades kabeh teu. Pak Kades cirian tanu koneng eta. Rutilahuna coret, bantuanana beakeun, mun nyieun kakak tong dianggap. Teu nyoblos ka Pak Kades eta. Tuh. Ngarakuna teh dabil cenah orang luar, nah tuh ngomong. Ceuk urang ge, basa Pak Kades nyalon teu kabeh warga nyoblos ka Pak Kades. Tapi ternyata warga gering bari teu nyoblos, anger Pak Kades tuturubun melaan warga padahal teu nyoblos. Lamun warga butuh ku Pak Kades teu ditanya, nyoblos urang teu? Henteu, kabatur siam. Teu kitu Pak Kades. Artina Al-Ghafar geus nyampak dina diri. Nanagerhana mah cantang tuh. Nya bi ismi teh panjang. Moal geus 2 jam. Kalau mur urang we yuk. Bi ismi ari asmaul husna salapan eta dibahas karek hiji Al-Ghafar wungkul. Deuk naon atuh urang kudu cicing dina asma? Pan bismillah deuk nembongkeun keagungan Gusti nyamung jeung sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abdi nyaksi teh di pangeran aing Allah, abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Bismillah deuk nembongkeun keagungan Allah. Tuh ismi Allah deuk nembongkeun asma Allah teh dipake ku urang deuk nembongkeun keagungan Allah. Tah sahadat teh aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ari saksi naon tugasna? Bapak polisi nyokot penjahat. Penjahat mau bisa dihukum ku Pak polisi sebelum aya saksi. Maka saksi teh keur nembongkeun alat bukti. Leres Pak polisi. Saksi teh keur nembongkeun alat bukti, Ibu. Tah eta teh saksi. Jadi urang ketika bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wayahna daek teh daek kudu nembongkeun saksi alat bukti kaayaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bager, tembongkeun bageurna umat Islam. Nabi Muhammad cerdas, tembongkeun kecerdasan umat Islam. Nabi Muhammad asa kampura, tembongkeun umat Islam asa kampura. Kakara asyhadu alla ilaha illallah. Ari ieu mah ari di Nabi wir heueuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Ai kanyataan jadi pedit. Nah dari si korun nu pedit. Ari di Nabi wir sahadat abdi bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, tapi naja disombong dan sombong mah pir. Atuh batal deui saksi urang. Bah ting dong pang dong pak dong. Ya, sahadat. Moal dibahas kabeh. Mahal. Sahadat. Kunaon sahadat pondasina? Tah eta apa? Daun eta ye Brazil, anggur Brazil itu. Ngandung buahan. Mahal itu Pak, lamun dibawa ka urang menjadi murah. Iya anggur Brazil. Akarna di mana? Di hanap, Pak. Di ruang. Matak sahadat mah cicingna dina hate. Di ruang aya ngaran hate, lautan jero, lautan jero bisa diteleuman. Hate deet manusia hese dikobek. Matak tong kabita teuing ku omongan anak da hatena mah cantang tu, baju alus cantang tu hatena alus, baju goreng ge cantang tu hatena goreng. Matak jelema tong lalajo bajuna, tah lalajoan mah eusi hate nu sabenerna. Sahadat. Aya kana tangkal, ai tangkal teh salat.
mun sahadat alus salat ge alus ai salat nu alus tilu sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi jelema salat mah sidqul qauli alus ucapan jelema salat mah layyinul qalbi leuleus hate jelema salat mah tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan tangkal nu alus ngahasilkeun kembang nu alus zakat berehan tina geus berehan naek kana puasa teh nahan lapar jeung dahaga nah bet berehan heupan urang ge ngalapan lapar jeung dahaga mata kudu peduli kanu lapar kanu dahaga mata jelema puasa setahun sekali tapi pedit keneh puasa deui oi. Tuluy ibadah haji. Aya ibadah haji ka mana? Ka Mekah disebut tanah suci. Kudu era ku sebutan tanah suci. Ari indit ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Mau nyoh haji tersebut haji teh manyun, ih amit amit. Mun geus disebut haji kakara mere 20, Pak Haji tah 20.000. Ari tatangga berehan, Pak Haji 40.000, ari incuna keur salesma bersin haji 200 di kontanan. Lamun haji ria hirupna beak sawah ukur hayang pamuji batu. Komo haji kedul ka masjid mah haji eta mah tanah liat. Komo nu haseum beungeut haji kana tanah kuburan. Judul lagi tanah suci berarti balik kudu cicing dina kasucian. Ulah ngomong ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok. Ungeuk ibu ngartosnya ngan kade ulah diomongkeun ka batur tamaneh tanah ledok ulah kitu batur mah moal ngartieun deur pi omongeun sadat salat zakat saum ibadah haji sakedeung deui urang nyingeurepan Ramadan kamari bulan Rajab geus tomper ayeuna mah Sya'ban tuluy Ramadan Imam Syafi'i mah sok ceurik datangna bulan ieu teh naha ceurik keung sieun umur teu nepi kana bulan Ramadan matak daragdag nyieun doa naon doana Allahumma barik oh beda nadanya kuningan mah kitu Bandung heula naon kitu sarilung sorana moal kapake ku dalang oga kitu mah mangkana ieu teh jadi penyanyi moal kapake kieu ya kieu dengekeun Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana pan ngeunah gitu sok Allah baik sok kumaha maraneh sok geus dicontohan teh ku hararesena ya anger ngagaleong mah bae sa jadi jigana lamun bapak polisi mah geus seuri teh lamun ibu dibawa upacara nyebutkeun lagu Indonesia Raya geuning hiduplah Indonesia palebah merdeka gitu Pak coba rakyat merdeka beda jeung polisi tegeg merdeka lamun perang ieu panggalana paeh lah lamun perang kudu rada polontong ngarepan penjajah mah merdeka tak kudu kitu ngara itu sieun ku hoakna gos atuh lain ieu merek diberi merdeka capek ya Allahumma lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna wa hasil dua kali Allahumma wa balighna meureun beda letah ponok kuningan aja jadi ngagaleong wae dibawa nada kita anger geus moal jadi Ade Astrid gitu pertama tah kunaon Imam Syafi'i ceurik sabab sieun tetepung jeung bulan Ramadan kunaon mah kejeung ceurik sieun tetepung jeung bulan Ramadan sabab aya pangbibita ti Nabi Muhammad man soma Ramadan imana wa ihtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi sajelema nu ngajalankeun ibadah puasa di bulan Ramadan sabulan campleng kalayan make iman jeung katakwaan dihapus sakabeh dosana mata kurang ibu ulah wa kamikiran tiung ulah wa kamikiran baju kudu siap eta beuteung kosong kudu era ari puasa henteu ari baju araleu
Ayo keur bapak-bapak mah da iman geus kuat ya, ayeuna teh mikiran baju, mikiran teh engke pap saumnya nya. Mudah-mudahan urang ditepungkeun jeung bulan Ramadan bari ngajalankeun ibadah puasa. Mun itu tak kaum ibu, Pak, Idul Fitri kamu mah koneng anu kudu bodas. Mata lieur kana sirah. Mana urang kali yatim teh sok kadar yuk. Yatim, aya? Kayang teh eueuh teh. Bawa duitna ku urang. Ayah santuran anak yatim nu tadi ku ibu digunukeun teuing meunang sabaraha teu apal tah sing mana yatimna ka dieu urang kali yatim atawa yatim piatu pek bo anak yatim sanes nini yatim teu hararayang nini yatim mah dicekek ku aing anak ya dek kupingkeun anak yatim maka jeung nini jeung ngacung riweuh ayo deh aya teh anak yatim hah dia Sunda Indonesia da kuningan tong so iya teuing ulah juga nini ka budak teh awas jangan main sisi balong nanti teh gejebur ngewa teh kigituan dede ti mana asli di Taraju terang teh de ka Pakades Taraju saha Pawaslani leres Pakades maksud nanya teh kieu eta Pakades calon dewan budak leutik wae nepi ka apal komo kolot terangeun urang kali berarti Pakades sering gerilya nya Pak tuh ari nanagerhana uninga nu mana nah, tapi Pakades ge eleh ku urang mah urang jauh budak wawuheun Pakades mah wajar urang di wawuh ka Pakades nu paling paur mah aya budak teu wawuh jeung kadesna berarti Kades kedul ka rakyatna jadi sareng di bumi sareng saha mama ai bapak mah tos teu aya nyaah teh ka bapa nu tos teu aya tah nya bentuk nyaah dede ka kolot nu tos teu aya kunaon ku dede bager ku dede soleh ku dede nurut ka irbu tuluy ku ngadoakeun oke tiluan geus urang bagi 5 juta cing cokot teh garis badag 5 juta bagi tilu pas sabaraha hah aya keneh sok bu atuh cuk urang ge hanas rek dibagikeun kabeh hah nah tuh seueur ngan tiluan nu ka dieu teu dibarawa teu nyaho rek aya kieu nya engke teh balik teh maneh lain datang ka pengajian pokona pengajian urang mah selalu ada kejutan kumaha tuh rek nu dibere nu hadir wae sok bu naik teu kabayang ke balik dicarekannya budak di imah hadir matakna ayeuna gerhana teh sok babagi jadi ngan opatan 1 2 3 4 oke opat Pak 5 juta dibagi opat 12 5 duh aing mah kuat jadi panitia sorangan gitu geus garis badag 4 juta we nya deal Pak oke 4 juta berarti ya 1 juta ewangnya 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta itu bener gitu baiklah baik gitu nih cek aing oge tadi geus diomongkeun aya keneh sok boro awas mah gebis mah dek sakola kelas sabaraha dede sakola kelas sabaraha kelas 4 bade dituluykeun moal bade ka mana pesantren atau SMP atau ke mana sanawiyah atau ke mana cita-cita dede hoyong naon doktor nah milih jadi doktor dek nyuntik dek ngobatan orang sakit tuh tukang kenang suntik tuh 1 2 3 4 5 6 sok duat nini yatim cari cing didinya ibu teh kadung urang kali yatim namina saha Sela ieu mah Sela ari ibu bae Sintia we atuh ya Sela nya putra ibu Sintia teu naon sok ngarang jeung abdi mah Willy dosen teh waduh dek kamu saha nami Alfi ibu mah ieu nya teu can sekolah oke 1 2 3 4 5 6 deal Pak oh aya keneh euy wah sia aing 7
aya tujuan. Deal. Kade ya. Pak Kades ulah waka, wih bisi anggaran kurang. 7 berarti 5 juta bagi 7 seberewang. 700 bener ya? Awas pun gagal ngitung. Nomokan orang. 8. 5 juta bagi 8. Berapa? 800. 800. 8 dikali genep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 600-an berarti ya? Oke, 600-an. Kuat ngadak-ngadak dihudangkeun budak. Oh, sok-sok adieu atuh. Sok adieu. Aduh, watir budak keur tibra burus ya cenah maneh kareup. Mana? Sok adieu. Atuh lamun budakna sare, sok wakilna ka dieu, buru urang hayang balik yo. Lila tuh. Oh, sare keneh budakna tuh. Mana? Oh, ka dieu menuju. Oh, iyo geuning. Nah tuh tunjuk ka ditu. Iyo geus ka dieu. Oke, jadi salapan, Pak. Oh, loba euy. Cing urang hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa? Nyaho tuh kudu ditambahan gitu. Ya teh abah teh gaduh perusahaan. Bisa disebutkan bos. Tapi dah urang mah teu percaya ai bos mere leutik. Kala itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pana 11. Berarti lebih tinggi 100. Kudu nama 800 deui jadi 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 tuh. Nah, dikagok-kagok nih. Teuing gitu. Jadi 6 jutanya, 6 juta leuwih. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi 13. Pak, 6 juta dibagi 13. Gope ewang. Bra. Tuh, 450. Cing atuh kagok 50 deui lah. 50 dikali 13 ukur genap 150 piraku tuh bisa ngayakeun duit genap 50. Ngan 4,5 aban ibu menurut narima. Oh baik deukeun anger kurang keneh 2,5 berarti 1.200.000 deui. Sok buru hayang laleungit duit teh. Ayo. Gedenya euy. Tuh, pokoknya mah ya yang jadi 2 juta. Loh, ilaha illallah. Banyak orang nurek mere, pek anak yatimna. Nah, eueuh ninganan. Oh, aya putra, ibu wakil, heuh ka dieu. Ya, berarti 14. 4 kali 4 16. Oke, Bu. Deal. Deal yo. 6 juta dibagi 14 seberaha? 400 ewang. Aralda. Abah, dia. Abah gaduh murang kali yatim. Tuh, sok. Kali dia bah. Oh, kurang ngariungnya. Damang abah. Oh. Nuhun, abah asli ti dia. Oh, asli dari ti dia. Ngawakilan Pak. Ya, wios ngawakilan. Abah mau nyalon kades. Saingan. Pecakan tuh yo. Coba memeh dihitung yo. Tuh eta dicokelan mah raya gitu.
Nah hai tadi cari cing. Kan wae budak curik mah wajar, mun nenena curik sintrek. Ya, oke euy. Sok, jadi deal urang hitung Kan wae budak mah nu sare mah tong dihudang. Bu, bisi teh gubrag. Iya, olahan eta mah gini. Oh, aya nu namahan deui, berarti moal wakadi bagikeun bisi aya hidayah. Sabaraha ieu Kang? 3 cepek. Berarti 1.400.000 kagok euy 1.410 hayang jadi 2 juta urang mah ieu teh. Berarti 650 deui. Cik. Aya. Cing urang hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ieu teh duit teh 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ayo ngitung duit receh teh lila, hitung duit gede bari. Oke. Berarti 1, 2, 5 juta 6 juta. Nah, coba orang bagikeun Pak Kades, dimohon Pak Kades kaluhur panggung. Berapa? Ya. Oh, Bapak BPD sanes. Jika Pak Kades dekat dia Pak Kades, orang bagikeun ieu. Jadi 6 juta 500 nya. Ya 600, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Ya bener. 6 juta dibagi 18 orang ya. Bu, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dibagi 18 350 nya. Oke, Bu. Sadayana kabagian saorangna 350.000. Alhamdulillah. Tah kieu ladang pangajian teh kudu karasa ku batur, dari ngomong mah teori bungkul. Teori bener? Tah bagikeun teh ku DKM ku Pak Kades. 3,5 ewang. Langsung esok ku Pak Kades heula. Pak Kades sangakeun kali itu Pak Kades. Alhamdulillah. Nah, Dek suntangan ke Pak Kades. Iya. Tah, untuk sisa cek hate sararea da masjid teh butuh mic bisi butut ulah sok ngandalkeun DKM ti mana keur magaji teu boga katambah kudu ngomean mic. Urang pasihkeun ka Pak DKM, setuju? Oke, sidang ditutup. Ibu simkuring atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampur anu kateda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.